Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah jannah fi khamsin, kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Wa amna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu sholat tahajud, Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2, daripada ke gering dibawa ke mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, masya Allah, cak batur, iya kubur teh poek ternyata caang. Nanya, Ki Basrudin nanya ke malaikat kok iya cang amat? Oh iya tahajud, masya Allah. Begitu aja pede paeh kan poek. Jangan nanya ke malaikat cina caang tidak mana tahajud, kula sok tahajud cina ieu penting teh ya, wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Nah kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala, masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt, masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt, waduh, caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail, caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan.
ayo tuh beres padi ayo jelema nu kos kieu nya laye syakikil balki jaritakeun pawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata eta si kumaha ngukurna kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 nanti gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh berang eueuh peuting eueuh jam ngan celok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia syakikil balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kukula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan mah ka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan
belah dia dagingan belah beteng aya seetik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese jaritakeunana seungit we jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk teu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae urang siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kucaritakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mentak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon ya tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orang ada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pemajikan geus mangfaat aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka endeu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok nah, itu lain puasa dokos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 penting puasa baik bukan lagi cabai rawit pohara jasa siap puasa naon sih hebat amat puasa mazan sarwiti aing goblok cekit sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atau lain puasa kos gitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, be, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pede teh, horenganan, make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna, anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa, eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah, aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya nu lumpat plek. Aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakara ke salengkah doa leka gejebur. Iya. Oh. Jalan ke gejebur bae. Bagus tadi awal. Aduh, kadean udah kumaha tuh. Sodako. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Ayo jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC cekna teh. Aduh, lah kieu mah. Tah ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah can tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Tuh, aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena. Ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Atuh saan hayang awewe kemudian nyana. Pemajikan lagi geus ngusir. Ayeuna sehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu uburi sirat kapanggih ku kisakikil barqi. Ternyata dua hiji puasa, nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeuk ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat. Sok kira saha anu siap karo ke Mang Haji Panderi tuh
panjang nanti atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegan duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat angka 3 nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu sian ayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareuh emang enon tenang batur kepanasan ku iman teu cak sapanas dan teu cekeun tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kepanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep jasa kana dunia nah ye terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan aja yang ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngalengit-ngalengitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah wajib sanajan di partai ge atuh ieu warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun zakwai bener sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu nya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah bu apa kos kitu amat si ulama PKB gitu kan PDI namanya mah ulamaan jurid ieu keur carita ulah salah cinta
sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna, cinta ka ulama P3 ka duitna kitu kene ulama-ulama nu lain. Berarti ulah mang-mang li bisi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang, ulah mang-mang li lain warasatul anbiya geus basa kitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia. Lah terlalu cenah ki uji mah sabodoh aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mah. Aduh masyaallah nya. Supaya mang-mangan biasa-biasa bae tambah sapira ulama bacokok temen begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk, anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi, ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu, sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al ulama'u warasatul anbiya, ulama ahli waris para nabi. Kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah itu mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah, ka Kangjeng Rasul, ka para wali, ka para ulama, sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teu kapanggih jeung lurah jakna sono jasa. Lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lumayanan sono na kaji aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kain nyarekanan bae sia kana kiai terserah awak ora kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak aing jadi kos kieu sonona lain ka Allah, lain ka Kangjeng, lain ka para wali, lain ka para ulama. Malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung disono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah PKS tambah kos gitu itu pakai ulama ada kumaha sholat tuh pakai kopiah pakai celana terus baik kadang-kadang pakai training jadi ke sholatnya dengan pemikiran SKJ tak toko sekarang itu kan akibat tuh pakai ulama kebelah ditulah geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Wahabi dibaca punya Al-Quran, tapi ketika orang nyaritakan para aulia Allah, nyaritakan Tuhan Syekh Abdul Qadir, nyaritakan ajaran-ajaran anak, nyaritakan Kitu Abu Hasan As-Sadili, nyaritakan Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya, nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalayah di Indonesia. Beliau ada ijulah nuturkeun ka para sahabat. Teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi. Lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali. Adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali. Syiah tamakos. Ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede, terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib. Nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia al tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa Syi'i. Oh, cocok kuari di Tangerang. Antak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot, ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta. Nu ngaji cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guruna ge Syekh Google. Nah iya bakal kumaha kadituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ay khawatir mah khawatir bayangan kadituna mah gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Khawatir gitu memang harus digerakkan ke Allah gitu atuh gitu bae ngan urang we khawatir perjuangan dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khusus nazim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa. Para nabi panteu kadege di Cikupa aya lahir nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege baguran. Para nabi lahir-lahir di dari itu mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horenganan lain lalaga mantap mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba
pasakan-pasakan nu urang embung ngucap urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididik na dangdur jadi teu kita kadaharan kos kitu teh ngalaremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia geura ka Indonesia dibere sangu sia ku aing dahar tah henteu sia tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karan nah tiris Yordan isukna berangkat ke Palestina ngempetingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa ngucap Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jerona ge hareudang gitu di jerona tibalik artinya masjid-masjid lain mah dicaritakeun ku Kangjeng mangan tilul la tusaddur rihal illa fi salasati masajid masjid hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere tiklanana 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah Masjidil Aqsa Masjid Aqsa 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh lobaan reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngan haju alhamdulillah teh kumaha pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap yang lain make dadu tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditarik deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh kan ada ngimpi ye kos kitu ngimpi mah kan ngaheap-heapna eta Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngaheap-heap bae taekeun di kaluhur kapal can kanyahoan ka manana kapal hudak oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya henteu istikharah na teman salat bae biasa usul soalnya ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah kos kitu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi
deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jeung geus teu diakui ku urang Indonesia welos tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu. Aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teu mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping ngalagaan cek nyana isi jelema tah lain meureun ye tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosnu teu kayak ke Palestina ke Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa perlu pertimbangan kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya udah biasa coba pakai demokrasi caknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu menang pisah eta basa kadar dalil doang padahal mah impian dan tujuan dia mempersilahkan los dekat dari itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu jaknya sia kitu amat ngomong atuh tah nyana ngomong gitu harus demokrasi cara kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hate kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus petok saat demokrasi saat petok sekolah ini saatnya petok kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya baiknya langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadengi bahwa di Palestina ada penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan ai berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki genep urang ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit sagala gitulah beritanya nah kakula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah ka aing kotak ge ulah sok coba-coba aduh untung cina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya sekian nanti kos itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala terjadi aja seserian tidinya mah nanya segala rupa bager nanya zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantarannya nama teu maot ningalikeun ka urang muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah ti leutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah hafal
datang kakuari muksalmina tamli khokab satat martunus junwanus saribunus paliastat yunus kitmir ente mah nus ya sekarang gitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim, kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deh maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran baik keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cek nyana kok ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae hudang padahal mah 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampu ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasa nawal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih cak nyana angel kumaha pugu ashabul kahfi dengan 300 tahun sanu nyaho cenah aya di bawah umur 300 tahun oke sih gitu bisa kawin di kaparawan mantap betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentarana ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ka Abdurrahman bin Auf
Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir. Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman. Alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti ulah Pengki naon atuh aduh masyaallah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al-mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka. Nyangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh kunyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuman ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya, Abdurrahman bin Auf bisa bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abeh hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jangan teh hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jeung kiai pilih tanu kolot los. Sia wae karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusan. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawina mahal pun baheula
begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum. Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Kipu Doli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajan-sajana nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkan ke Gusti Allah pakai perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikin 2.000 teh tadi jeung naon dicekel jeung keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman saeutik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah piwirna waosna murag hiji itulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seri bae Abdurrahman begitu seri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun saeutik-eutik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin
ceknya wahai ummahatul mukminin garwa-garwa kangjeng ulah mikiran naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pakai dan lain sebagainya pula menjadi kalang dada nggak saya kabeh pamajikan kangjeng Nabi keur mati gaduh putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiran naon ibadah ulah nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum baik sebab Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada syahid mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya mantak syahid keneh bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata ceknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kula eta ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah tata untung baiknya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung baik milidernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantap hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah terus ziarah kemana deui ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah urang membaca Quran dongengna ashabul Aikah Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jadi zarah kami toha Kangjeng Nabi Musa ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib gitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib nulis dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup dah make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib ngimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua Situ Rohila jeung Situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iya cek ya teh ieu nek minuman embe anak saha ye abi anak Syuaib apaleun Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel doang kul saleunya dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong kok Kangjeng Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahana batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang ku nyana jeneng gegeran tidak kadilos
bener Pak bener kita kadi gitu tuh kadi itu aya kene Kanjeng Nabi Musa di dinya aya naon yang kadi abah nitah kadi itu oh aya tuh ayo lempar si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan Pak begitu pas di sawah pun subur di Yordan subur pertanian begitunya nanti heula nyingkap bitisna stop cak Kanjeng Nabi Musa stop neng panderi kuda ti heula asal duduhkeun we ka mana emang kunaon henteu teh kunaon naon ayo lamun ente nyingkap atuh geus cek nya teh kaluhur gitu Masya Allah ada lagi Nabi Musa guys mungkin tuh datanglah kan itu Kanjeng langsung datang ke itu buburu saya buburu nah iya dibere gitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek diburu kuli ngangon salila 3 tahun akhirnya Kanjeng Nabi Musa buburu terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sofuro nyana milih kasih ke Sofuro kawin lah beres kawin jaga Kanjeng Nabi Syuaib langsung berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan itu jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna gitu kasine ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung ngintip batu tek muncar cai nginumnya da di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya nginum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kanjeng Nabi Lut sazum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang kadinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap itu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bameureunnan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya kita sajem jadi 3 jam jadi itu zara campur-campur teman-teman teu mareres sugan kula nu igerokeun teh kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah jadi kos kiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ya geus 2 jam cek nya 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh wae 3 jam tungtungna barang ditanya iya angel amat atuh teu gadenge cek nya emang kunaon atuh eta ya hiji ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu teh laut mati teh cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna kabelah dieuna mah dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung caian kekemukeun teu tereh sager beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap kitu teh cai panas usap-usap cager
mun teu cager peupuhan gitu. Khadijah Zahra terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr was-shaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah samudal ladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Soleh di Yordan terus ziarah di ke mana ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam. Fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke ta ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahf dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui antak Kangjeng Nabi Musa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Musa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa aminu hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utuskan itu mah kayak tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat ta salat zuhur culak cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu ku Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek si dina Umar prat aya Abu Ubaidah ditunggu Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu
mentek kapercaya nu pertama didinya balik ti ditu Sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah. Aya naon cak Abu Ubaidah? Maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul. Sugan teh kula nu diutus cek Sidina Umar. Kula geus gigieuan bae. Tapi teu diutus. Tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun. Sono hebat jasa maneh. Eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kedua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu dititah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saha jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan. Dakwah maksudna ngon jauh. Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene. Jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna. Kami naik mobil bus ngeuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap. Ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu. Ieu ge kitu kene. Nu ngaromong besi ngaguling. Nu ngomong nu seuri naon. Sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal. Salamet oge. Datanglah ka handap protes kabeh ka supir. Aya jalan lain. Embung jalan dinya deui. Cak supir atuh moal jalan dinya ieu. Emang kunaon? Tadi ge salah ieu kami. Orang salah jalan tanya gini kakabean salah jalan orang tama atuh kami diajak kapur-kapukan ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh ieu mah tilok ka jalanan ku beus cek urang dinya mun ngomong urang nama ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu nah ngan nya teu ngomong bae parkir barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek na aing ge moal deui cek parengan nyasab Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta. Jeung Haji Pendi blon lah. Jadi nyasab. Jadi di situ ge nyasab segala. Heula lakon pohara ieu mah nyasaban segala ka gunung-gunung. Barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu. Masyaallah. Eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia. Negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo. Masya Allah kol pohara wortel kangkung segala naon gitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai percis kos diraok hidang mah gitu wah ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah di modalan tah mah make beusi segala make beusi di modalan lain lalagaan dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir mah resepna ngadaharna eta saladri subur jasa orang dia tiris kubur Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur tekanya hoan iraha ayakna wallahu alam sabaraha ratus tahun wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat. Gitulah keayaan di Yordan. Berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil. Jadi naik mobil 2 peting. Tapi bunga baik. Bunga teu bunga ge teh emang kos kitu keayaan. Ada kumaha teu bisa protes atuh. Naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba. Kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah. Kulantaran urang mah teu nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon kitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababiroh teh di dinya
eta lewat kadinya terus ke Gunung Sine horeng Gunung Sine tewatini waktu risini wa hadzal baladil amin horeng eta mah Yordan Palestina Mesir Gunung Tursina mah panjang 3 negara bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran penting teu bisa eureum sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna maka hanya dituduhkan doang lewatlah terus gitu datanglah ke perbatasan ya naik kapal peri segala naik kapal peri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansor nuku urang dibaca kitab daya karangan Imam Zakaria Al-Ansor tah kamari zarah ka ditu njana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijeng kula tah dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanna tidinya zarah deui ka mana Syekh Athaillah nu ngaran Hikam panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam itu boga guru ngaranna Syekh Mursi anu jana geus pinter ngaji sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun ilmu tauhid geus aya ilmu alat geus aya ilmu fikih geus aya di diri kula tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun tauhid geus diaji fikih geus diaji alat geus diaji tapi salat mah woi ingetna ka mobil bae ingetna ka jabatan bae sagala rupa tah inget cakeun ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu tah beres ilmu cek sato baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh diaduti ku manusia kabeh timimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema ada raratan tadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali sedangkan di dieuna antinya na maka kos kitu tah Syekh Ato mah lah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan di aya nu ngasehatan coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan somong sama jelema didaratangan ku jelema loba kos kitu teu datang bae heula ka ditu coba aing cobalah sana datang ka ditu coba jelema kur ribuan gitu milunya na ngaji didengekeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing moal balik cekena dek bebeja datang salaman cek Syekh Mursi atau padahal can kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyahoeun cakena wah bener berarti ya guru lain lalaga geus kula geus moal balik dek ngaguru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabelah 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam
hikam ya karangan syair panjang ke dongeng nama kula kemari ziarah ka Syekh Athaillah terus ke Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah gitulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat para ulama-ulama salafus sholihin para aulia-aulia Allah terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 poe di Madinah langsung ka Mekah 4 poe langsung balik ka dieu sehat teu aya naon sama sakali 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teu eureun-eureun aya saya mah datang ge nyanang itu aya tamu dengan layar teu kuat cakele salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro nu tas di mamana nu di imah bae gering nya ge dahar gos kitu ti ditu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek jeung peda yang ngamuk batu kata gakuari encan normal sebenarnya masih langleng kere alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabai alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki bisi aya dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu Masya Allah. Nah, makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah, ka Kairo Al-Azhar kadinya ka Sidina Husein sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab dek maulidan dirinya teh di Sidina Husein Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah nah salamet urang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktuna ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah mun minggu hareup ngabesan rugi insyaallah kumaha kersani gusingannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi tama adapun jadi jeung teu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari tinggal waktuna hungkul janji minggu hareup mudah-mudahan urang kabehan diberes panjang umur diberes sehat anjeunna ge kitu keneh bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kumaha ke ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sehingga hareup bakal ceramah nya make bahasa Arab Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung ulah Allah karim ieu mah pengajian urang meneruskeun lulusan diat wa malaya tagadaru yupradu bi hukumatin bilaso
harita tunun tadi pastikan kos tatu damiah tatu nu sakadar keluar getih doang teh mata aya kepastian yufradu pencilkeun bihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asahi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian binasirokiki binatuhu ajib dina urusan jinayah terhadap awak kaula yang nabi betamaki matuhu regala sabaraha duit ieu mah urusan di urang mah urusan roki amak igo iriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin gitu-gitu non gara-gara tatuan ngurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku aya tatu kurang bayar sakitu andai kata leungeunna doang di tatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abidna kos hewan bisa dijual belikeun geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis ongkos sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang etalah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun henteu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa illa ya taqaddar mun andai kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh tina hargana Biqaulin mana koso dina ucapan dina kos wiji mana koso tatu kurang sabaraha eta lah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsaya jeung poler dua papil azhar gimatan dicekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga polerna nyaritakeun poler kos embe aya ge poler embe ya atuh naon atuh kanjut kajut lebih jahat emang kadangnya aduh Masya Allah ayah bisa karena dipotong berikut jeung kanjutna nurutkan cekal azhar dua harga zakar sabaraha harga peler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjenengan anu dipotong pelerna, anu dipotong zakarna, anu dipotong susuna. Eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba. Gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak. Di susu saha ieu. Aya nu belah ditu ke aya kontol zakat. Kapohan ngomong aing baruh. Ampun. Segitulah zaman DI mah. Masya Allah. Sadi mana kasih cekal kedua nu kurang sabaraha. Pailah yang kos bala saya mun teu kurang atuh wajib naon. Ya Allah ya tapi ieu mah keur carita abid. Babu mujibati duat wallahu a'lam.